Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat ahli pangaosan anu kusim kuring dipihormat, langkung tipayun hayu urang panjatkeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing ayeuna anu cuacana rada tiris tiris cap lah. Alhamdulillah urang sadayana masih keneh dipaparinan taufik sareng hidayahna sehingga urang masih keneh biasa istiqomah ngahadiran ka ieu majelis anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Da pami teu aya hidayah sareng taufik nama painten moal tiasa hadir ka ieu tempat. Sakumaha urang niat kuat oge pami ku Allah teh dikersakeun ka dieu moal tiasa hadir. Teu anu sehat bae, teu anu udur bae kitu nya. Kami teh dikersakeun. Ya alhamdulillah urang berarti termasuk salah sahiji anu terpilih ka Allah tiasa ngahadiran ka ieu majelis. Saterasna sholawat sinareng salamna mugia tetep dicurah limpahkeun ka panutan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dugikeun ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in sareng tabi'atna, oge pamudah-mudahan wasilahna urang ngariung ngumpul-ngumpulung di ieu majelis sing dijantenkeun ummatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ngengingkeun kana syafaat anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana anu kusim kuring dipihormat, sateuacanna sim kuring nyuhunkeun dihapunten manawi kaleresan pun Bapak teu tiasa hadir karena aya kaperyogian gitu nya, kaperyogian. Pamudah-mudahan anu direncanakeun sing paparinan kalancaran oge sing dipaparinan kasalamatan tiasa mulih deui ka ieu tempat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atunya sim kuring secara tidak langsung piwara ngeusian kitu nya ngabadalan dina ieu waktu da pami misalkeun diliburkeun wadah sanes budak sakola. Budak sakola mah aya liburna jadwalna. Ari pangaosan mah teu aya liburna. Aya kalenderna tanggal beureum. Lamun tiap tanggal beureum libur walai ahad anu nya. Tiap tanggal beureum libur ya. Siga barudak sakola tanggal beuleum libur ya. Pangaosan tanggal beuleum libur. Tiap ahad libur bae ya pangaosan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya urang ngisi waktos kalasan ya anu candakna kitab Syabul Iman anu dikarang ku Syekh Jainuddin
Al-Malibari anu disarahan ku Syekh Nawawi Al-Bantani dina kitab Pamiltugian. Di antara nadomanana bait nadomna teh wahbub nabiyyaka summa addim qadrahu wa bakhal bidinika ma yurabika ma'samu. Di dieu teh nyarioskeun tentang cabang-cabang keimanan gitu nya, pagawean-pagawean cabang keimanan anu sadayana jumlahna aya 70 cabang gitu, 70 cabang. Tadi antara cabang teh di dieu cabang anu ka 16 teh nyaeta wa bakhala bidinika ma yurabika ma'samu. Urang kudu melitkeun kana agama Islam, kudu ngoretkeun, melitkeun, kudu koret kana agama teh kitu. Koret kumaha? Nya siga urang koret lamun misalkeun aya anu ngajak sedekah kitu nya, ngajak sedekah. Godok kana endong teh nya, godok kana endong. Kaluar nu warna pink mah kitu nya. Mun teu jadi, diasupkeun deui. Cabut di biru keneh, asupkeun deui ku urang teh. Giliran keluar anu rada kuleuh gitu nya tah. Komo nu gambar pedang gitu. Tah ieu cenah gitu. Sabar kali nyambut pelabat teu aya, bari kapaksa teh aduh punten. Sanes waktos ka dieu deui. Nah, urang kan kitu nya, saking kunaon eta. Saking kupaliteun urang teh nya. Udah long pas dicabut kumaha kaluarna begitu nya ka Allah teh. Mun aya nu sedekah kumaha kaluarna we kitu. Allah ya rek sedekah. Anu kacabutna ping pasikeun eta baru kudu sedekahkeun. Tapi orang sok di dieu heula gitu. Aduh eman ieu nu ieu mah cenah gitu. Asupkeun we deui cenah. Padahal eta teh atos nu ping teh bunga geus sedekahkeun tuh. Wah ieu gede rek jadi parahung ke ieu di akhirat cenah. Teu jadi asup deui cenah. Geus nu kuleuh. Aduh urang sok kitu nya. Saking kunaon urang mah pelit gitu kana masalah dunia teh saheman pisannya. Padahal mah eta teh dunia teh da moal dibabantun kan ku urang teh. Eta teh tos apal pala urang teh ngan praktekeun hararese. Apal urang can pernah kacaritakeun jalma sakumaha beungharna kitu nya kudu mobil 10 sugan hiji beda asupkeun ka jero kubur. Teu aya kitu nya. Kudu emas mangkilo-kilo kitu nya sugan diasupkeun ka jero pakuburan teu aya. Kudu HP sakumaha alusna ge kitu nya. Pas maot pada moal diasupkeun. Sugan cek budak teh bapak kitu nya. Wayahna ieu HP pangsaena bantun ka jero kubur engke urang teh teleponan. Urang video callan gitu. Wah, dikantunkeun kitu nya sadayana kita teh. Urusan dunia mah sampai ka urang maot teh entos ditinggalkeun. Mana anu bakal ngarencangan urang ya eta, anu ku urang tos disedekahkeun, anu ku urang tos dijariahkeun, eta anu bakal ngarencangan urang mah bakal kapendakan ku urang ke di akhirat. Ari anu ku urang dipusti-pusti, diati-ati, diteundeun-teundeun sampaikeun ka dina handapeun bantal urang teh sieun bisa anu maling. Gaduh artos rezeki ti itu ti dieu teundeun handapeun bantal ku urang teh. Dalam mun bantal mun anu nyandak karasa cenah ge mesin maling ge kitu nya. Simpen handapeun bantal, meunang deui simpen handapeun bantal. Saking kusremen-remen nyimpen handapeun bantal tara dikaluarkeun deui. Eta bantal sampai jucung ancuk ka luhur gitu. Pinu kartos tungkul handapna sieun gitu rek dipasikeun ka batur teh mah. Padahal mah eta mah tos sampai ka dinya, sampai ka dunya ge urang mah tuh moal dibabantuin gitu. Mungkin bakal jadi saksi nyaksian urang kapendakan di akhirat kan eta anu ku urang disedekahkeun gitu, disedekahkeun. Eta anu zuhud kana dunya gitu nya. Alah eta teh nyarios nama babari pisan eta teh. Babari pisan nyarios nama tapi da aduh praktekna pun hararese namun itu. Tak urang ge kana masalah agama teh kudu sapelit-pelit kitu. Kudu pelit siga kitu ulah kana masalah dunya be kana masalah agama ge urang kudu pelit gitu. Pelit teh kudu heman gitu. Bisi agama urang teh aya nu ngajak tutukeran. Sok maneh asup kana agama Kristen ditukeran ye ku mobil sagana kitu nya. Tukeran ku mobil daek henteu cenah sakeun teh kitu. Jadi saur anu musannifna kitu nya. Wa bakhal bidinika kitu nya. Urang kudu pelit kan agama, kudu dipertahankeun mati-matian gitu nya. Ulah sampaikeun agama urang teh daek ditukeran kumo ku masalah dunia. Kumo mirang-mirang ditukeran ku emi sadus, ku emi sadus eta.
biasana Jawa anu nubilah gitu nya nubilah jalma anu secara kekayaan kurang gitu ripu masih mending pas-pasan mah dapang enak da jama pas-pasan mah gitu nya ieu mah ripu mah sagala kakurangan gitu jeung mambe gitu aya itu torojol jama atuh siga penolong datang ka dinya sok dijamin kahirupanana digaji unggal bulan misalkan 3 juta siap tuh siap syaratna naon pindah agama tah misalkan gitu lamun anu kaimananana urang kana kaimananana kana agama urang teu pelit mah pasti daek bae ditukeran ku 3 juta teh masih mending 3 juta rada gede tapi akhirat teu bisa dimending-mending gitunya soalnya lamun tos di akhirat mah gitunya tos di akhirat pilihanan aya 2 tempat teh lamun teu kana nerakanya kana surga pilihanan nah sementara urang pas di dunia ditawaran ku artos 3 juta daek sabulan 3 juta padahal ke dina naon di akhiratna urang asup kana neraka jadi modal urang pamihoyong asup kana sawarga mah hiji maotna ngabantun keimanan ka Gusti Allah pami ngabantun keimanan mah insyaallah bakal dilebetkeun kana sawargana Gusti Allah sok kumaha pami dina bait anu sataacan-sataacana pengarang kitab ieu nyareoskeun kitu nya wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam pikeun jalma muslim mah tempat pangbalikanana kana sawarga pikeun jalma kafir tempat pangbalikanana kana neraka kafir muslim pas dina kaayaan keur mautna nah ngabantun iman atawa henteu jadi sakumaha cariosan ulama anu sanes kan aya jalmi teh anu man yuladu musliman wa yahya musliman wa mata musliman jalma teh anu dilahirkeun dina kaayaan muslim hirupna dina kaayaan muslim mautna oge dina kaayaan muslim aya oge jalmi teh anu dilahirkeun dina kaayaan muslim atawa mukmin hirup dina kaayaan mukmin tapi pas wayah maut dina kaayaan kafir aya kan gitunya eta anu suul khotimah teh atunya hirup mukmin pas lahir mukmin hirupna mukmin gitu dina kaayaan iman ka Gusti Allah giliran wayah maut manehanana kalah ka teu mukmin kalah ka syirik ka Gusti Allah gitunya menyekutukan Allah gitu nah kitu suul khotimah eta nu jadi patokanana mah gitunya aya nu sabalikna di jalmi teh dilahirkeun dina kaayaan kafir hirupna dina kaayaan kafir tapi giliran wayah maut dipaparinan ku Gusti Allah hidayah lebat kana ajaran Islam maka eta jalmi anu disebatna teh jalmi anu husnul khotimah panguntung-untung aja mah husnul khotimah misal ieu nya jalma teh ditakdirkeun ka Allah yuswana teh 60 tahun dilahirkeun kafir manehanana 40 50 salapan tahun kafir bae manehanana giliran saminggu deui kana maot ujug-ujug meunang hidayah asup Islam eta mah jalma teh milik pisan dia kitu sementara lamun misalkan jalma anu non jalma mualaf kitu nya tadina tina kafir lebat kana Islam maka eta dosa kakafiranna hangus sadaya hancur sadaya seolah-olah bayi anu baru dilahirkan itu kan bersih manehanana mah bersih sok sadaya tos aki-aki beda jeung urang motos kolot tapi kotor kotor pinu ku dosa di urang udah hirupna teh jeung dosa di gitu nya ngalakukeun dosa unggal detik ari istighfar unggal ingat lamun keur ingat kakarek istighfar ingat istighfar nya minimal unggal tas salat lah urang teh salat eta ge lamun salat lamun teh salat istighfar deui bae itu nya sementara aya dosa tara ditunda ku urang teh sok dosa di kitu nya tadi ya teraskeun di dia aya hiji teraskeun deui nya yakuna bahkan cenah ge kaan yakunal qatlu wal idkharu finnar ahabba ilaihi minad dukhuli fil kufri saur Nawawi teh bahkan seandainya kematian sareng seandainya urang kudu dibeuleum kana jero api itunya diduru kana jero api eta leuwih ku urang dipilih tinimang gitu ya tinimang urang kudu pindah agama kudu sampai siga kitu urang teh kudu patekadan teh daripada urang pindah agama keluar tina agama Islam
mendingan keneh kuring maut gitunya atau mending keneh kuring dibelem gitu daripada pindah karena ajaran di luar ajaran agama Islam. Eta saking ku pelitna kana masalah agama teh. Jadi pelit teh henteu sadayana goreng, pelit teh sadayana goreng. Alus di dieu menuju kita masalah agama mah. Anu goreng mah lamun tadi teh ya gitunya. Wa ya'rifa anna dinahu a'azzu alaihi min jam'il auladi. Sareng mengetahui bahwa agama teh eta leuwih mulia, lebih tinggi tibatan pala putrana sareng harta-hartana. Lamun tos kaitan jeung agama harta teu aya bandinganana. Kaitan masalah agama anak teu aya bandinganana. Heulakeun masalah agama gitu nya. Heulakeun tadi tos kasabat-sabat kitu nya masalah anak kitu nya. Anak anu tiasa manfaat nyata anak anu tiasa ngadoakeun ka orang tuana gitu. Dugi moal dugi doa timurang kali dugi. Dina salah sawias hadisna kan kitu nya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Lamun tos maot kitu nya. Jalmi tos maot maka terputus sadaya amal-amalan teh. Amal-amalan teh nya da tos maot mah teu aya dikalakuan urang. Tos maot mah cicing bae. Teu kacaritakeun jalma tos maot hudang salat heula wayah magrib kitu nya. Aya adzan magrib du maot harudang salat heula teu aya. Moal aya salat deui tos maot mah kitu nya. Tos maot mah aya istilah sedekah deui moal. Ujug ka ketrok karompok urang teh jalmi tos maot teh. Bade sedekah heula moal aya. Tos maot mantos sadaya. Amal teh tos dibates sampikeun kana maot eta. Jadi lamun eueur salami ku Allah dipaparinan ayeuna yuswa dugikeun ka ayeuna manfaatkeun so. Tos maot mantos. Moal tiasa diteraskeun. Tadi teh illa min salasin saur Kanjeng Nabi teh. Naon tilu teh? Tilu hal teh nyata sedekah jariyah. Sedekah jariyah mah salami eta masih keneh ditasarufkeun dina hal agama ganjaranna tuluy ngalir terus. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah na kanu kahadean. Sedekah jariyah bade ngabangun bioskop urang sedekah jariyah ka bioskop. Lamun sedekah jariyah ka bioskop eta mah sanes jariyahna sanes amal eta mah dosa we nu ngalir itu nya. Ka tempat maksiat-maksiat ku urang di pasian artos panggedena jeung tempat maksiat atuh ganjaranna dosana ngalir tuluy ka urang. Semaot ge ngalir we terus ka urang. Pilihan nu kira-kira pihadeun kangge ngabangun masjid, ngabangun mushola gitu nya. Bangun tempat-tempat pendidikan gitu. Bangun pesantren. Sok eta mun aya nu ngabangun siga kitu, enggal urang gebrokeun sadaya anu aya di dieu. Bro, pasikeun sadaya urang. Nah, eta jalma anu sidikin mah siga kitu, kana masalah dunya teh. Tos teu aya istilahna mehna nyimpen jeung sabaraha tahun kemudian mehna mah. Nyimpen teh jeung sisimpenan kaperluan sapopoena. Lamun aya leuwihna pasti dipasikeun. Pasti zaman tersebut masih gitu pasti pangabutuh sadidinten misalkan penghasilan sedinten 100.000 gitu nya pangabutuhna 80.000 sehari misalkan nu 20 teh moal disimpen main tos bae pasti da mah nama butuhna anu 80 unggul urang sok itu tara urang mah kitu nya sakitu pangabutuh 80.000 penghasilanana 2 juta. Dah eta anu 1 juta, sabaraha 1 juta 800 sabaraha 20 na teu teundeun we ku urang teh teundeun. Sampikeun ka bulukanana eta artos saking kutara ka toel-toel acan itu teundeun we ku urang. Giliran kabeuleuh mah kahuruan kaduruk ceurik. Aduh sedekah henteu kitu duit teh dina leungit heueuh. Nah eta aduh di dia aya hiji hikayat nya hukia anna Umar bin Abdul Aziz bi waqti khilafatihi di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz gitunya di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz anjeunna arsala jama'atan ila Rum anjeunna mengutus pasukan tentara ka Rum li ajlil ghazwi pikeun perang karum gitu perang zaman harita pikeun nyebarkeun agama Islam gitu zaman harita mah itunya zaman Islam tapi kusabab pasukan nangan sakedik gitu nya pan hazamu wa asira isruna sahson minhum kalah pasukan Umar bin Abdul Aziz teh gitu nya kalah pasukanana pas dikirim ka ditu teh dina pasukan sakitu teh aya 20 urang anu ditawan ku pasukan Rum gitunya Rum
tinu 20 urang eta teh wa amara kaisaru ar-rum wahidan minhum an yadkhula fi dinihi. Si raja Rum nyandak kanu 20 tawanan eta teh candak saurang. Dicandak digeroan gitu nya ku si raja teh. Dipewang naon an yadkhula fi dinihi supaya pindah kana agamana ka agama Raja Rum teh kitu nya ka agama eta. Pindah tina Islamna gitu, kaluar tina Islamna. Wa ya'budus sanama sareng dipiwarang nyembah kana patekong. Patekong tapekong eta. Lamun tapekong ge tape eta mah nya peuyeum patekong. Patekong ke meureun aya butekong kena patekong sana butekong kena. Ya. Tah ku si raja teh ditawaran gitunya sok daek teu maneh tawanan gitunya kanu saurang eta teh lamun teh ma inda khalta fi dini wasajadta lisonami aj'aluka amiron bi baldatin adimatin lamun teh ma anjeun daek asup kana agama kami daek nyembah kana patung gitunya maneh bakal dijadikan seorang amir, seorang pemimpin di hiji wilayah. Lamun urang meureun dijadikan bupati lah itunya. Dijadikan bupati, tawanan teh kitu ditawar, negosiasi gitunya, dinego. Sok asal kaluar tina Islamna engke dijieun bupati. Gitunya. Wa atikal ilma wal khilya wal kusya wal buqa, pokona mah sagala rupa fasilitasnya mun harta, tahta, wanita naon we pangabutuhna asal kaluar ti Islam. Termasuk pimpinan jadi bupati sok dipasikeun. Tapi kumaha walaranana tadi dinya. Kela wa in lam tadkhul fi dini aqtuluka wadrib unuqaka bisayfi. Tapi lamun teh mah anjeun nolak teu daek asup kitu nya kaluar tina Islam kuring bakal dibunuh anjeun. Aqtuluka bakal dibunuh. Wadrib unukika bakal diteuk-teuk beheungna kitu nya diteuk. Bisayfi ku pedang. Iki tuh tawaran pilihanana teh. Sok kaluar tina Islam. Lamun kaluar tina Islam diberi fasilitas mewah bahkan dijadikan bupati atau gubernur. Tapi lamun teu kaluar tina Islam hukumanana dipaehan cenah teh dipaehan. Diteuk-teuk geura beheungna. Cing kira-kirana lamun aya ka urang nawaran siga kitu bakal kumaha urang. Pindah keluar tina Islam itunya munang fasilitas enak nolak paehan didinya keimanan berkecamuk didinya lamun urang nolak nyawa taruhanan lamun urang narima heman urang teh ngajaga keimanan ieu kudu kumaha kan gitunya teu kabayang urang untung urang mah teu aya nu nawaran siga kitunya aya nu nawaran siga kitu. Tapi kumaha faqala la abi'uddina bidunya saur anjeuna ngawaler ka raja na teh kuring moal ngajual agama kana urusan dunia moal daek ditukeran harta sakitu lobana bong pangkat sakitu luhurna jah wana itunya rek dibere fasilitas mewah teu kiang pokona mah moal nukeran kuring rek tetep dina agama kuring dina ajaran agama Islam. Nah, pilihanna buleud kadinya. Berarti lamun kitu kumaha tah? Tadi resikona lamun teu daek berarti kudu dibunuh. Faqatalahu tah fa amara bi qatlihi faqutila fil medan wa duriba unuquhu bisayfi. Langsung dipanggil tah si Algojo teh. Algojo ka dieu paehan, langsung dipaehan diteuk-teuk beheungna. Paehan teuk-teuk beheungna. Kana aya nu ditembak gitu cidor paek tos. Ieu mah diteuk-teuk beheungna. Sampai kasapat gitunya. Sampaikeun tah fada ro suhu sampaikeun ka gorolong ngagilinding mastakana tah ngagorolong gitu nya pil medan di halaman palataran pamarentahanana gitu nya. Tapi ieu karomahna jalma anu ngamuliakeun kana agama Gusti Allah teh. Wa kana yaqra'u hadhil ayat pas mastakana ngagorolong tos diteuk-teuk siga kitu teh kalah ka maca ayat ieu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus teh sampai tilulingan teh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tos pisah mastakana tina awakna ngagorolong masih keneh tiasa maya maca ayat eta. Makanya ayat eta teh kan pihartosina kurang lebih teh kieu. Wahai jalma nafsu naon? Wahai diri anu tenang narima kuat narima kana masalah agama ngajaga kana keimanan eta irji'i ila rabbiki pek beu ka dieu geura mulang Gusti Allah teh pek geura mulang ka dieu ka pangeran anjeun radiyatan mardiyah bari ridho jeung diridoan fadkhuli fi ibadi jeung anjeun asup ka golongan kuring ka hamba-hamba kuring wadkhuli jannati pek geura asup anjeun kana sawargana kuring. Masya Allah eta kutiasa istiqomah nyawa tarohanana sampaikeun ka daek diteuk-teuk ngagorolong masih keneh tiasa macakeun ayat Al-Qur'an eta lebat kana sawargana Gusti Allah. Jadi engke ibu-ibu boh bapak-bapak lamun aya nu ngadongkapan ka ibu ka bapak aya nu mamawa bedog ieu mending kaluar tina Islam mending keneh dipaehan mending paeh tuk-tuk ngagorolong naon maca naon urang aluh hutang urang kawana ieu. Iya tiasa maca ayat Al-Qur'an kitunya maca ayat Qur'an saking kunaon eta tos pasti dijamin ku Allah lebat kana sawargana Gusti Allah. Aya hiji deui Pagodiba Kaisaru wa Khodasani pan ngambek tah ai teu kakaraeun muncul urang itu kakaraeun manggihan jama ditawaran tempatnya kedudukan tinggi harta melimpah segala rupa fasilitas dipasikeun nolak kajian paeh ngambek cokot hiji deui tawanan nu tadi 20 teh keruan ka dieu hiji deui cenah wa Khodasania wa qala udkhul fi dini aj'aluka amiran fi misri kada hampir sarua tawaranana sok asup kana agama kuring cenah ge engke bakal ditempatkeun di hiji negara ditempatkeun di hiji wilayah dijieun pemimpin gitunya wa ila aqtau unukaka gitunya sarua kitu kama koto tu unuka sahibika lamun maneh teu daek bakal diteuk-teuk beheungna siga babaturan maneh nu tadi tah siga kitu kan terus aya kacontohan kudu samemehna kudu pertama tah nu kadua kumaha tah faqala la abi'ud dina bid dunya fa in kana laka wilayatu qatir ra'si falaisa laka wilayatu qatil iman. Anu kadua sami jawabanna teh kuring moal daek nukeran agama kuring ku dunya. Didinya masih bisa neukteuk beheung kuring cenah neukteuk beheung sahabat kuring sahabat seperjuangan kuring bisa megatkeun beheung kitu megatkeun kapala tina badana tapi anjeun moal bisa megatkeun keimanan kuring ka Gusti Allah. Kalah kitu nembalan teh leuwih-leuwih tinu pertama itu nya. Tos kitu kumaha? Fakutia wadaro kama daro. Fakutia tuluy di teuk-teuk sarua kitu wadaro kama daro rasul sahibihi. Ngagilinding deui sami saperti ngagilinding namastaka sahabatna tadi salah samarratin 3 kurilingan. Wa kana ra'su yaqra'u hadhil ayat sami ge. Eta mastaka anu ngagorolong kitu teh bari macakeun ayat ieu fa huwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah sami masalah surga anu dibacakeunana anu kahiji tadi ayatna ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya paling sering kurang dipasikeun nya oh nuju aya nu taapu pasti dibaca ya ayat nu kadua ge sami fa huwa fi 'isyatin radiyah dia nya anjeunna aya dina kahirupan anu ridho dipika ridho fi jannatin aliyah ke ditempatkeun dina sawarga anu tinggi gitunya dina sawarga anu tinggi bakal pasihan sagarupana kitu ku Gusti Allah fa waqafa inda ra'sihil ula tuluy tah nu ngagirinding eta teh cicing berhenti eureun caketeun mastaka anu pertama dina sahabatna teh gorolong pertama calik belah dia bisa kentrek nu kadua gorolong sami pinggireunana di dinya caket ngarendeng dua mastaka jalmi anu maot mempertahankeun agamana tuluy kumaha ye pagodiba qasar ngambek tambah we ngambek tah si raja teh cenah qudban syadidan kalawan berak lamun cuk urang mah ngambek nemen atuh
Alah raja tadi anggap gua matos gitu wa amaro an yaquda salis candak sok cing anu katilu cenah ge pira anu katilu rek itu baik dicontohan ditek-tek dua hiji gitunya wa qala ma taqulu anta hal tadkhulu fi dini waj'alukal amiron hing kira-kira naon rek diucapkeun ku anjeun nah rek sarua siga anu kamari siga anu samemeh-samemehna gitunya nah rek asup kana agama kuring kumaha taneta apa adrokat husyaqah ieu mah manggihan kamusibahan kumaha musibahna teh wa qala dakhaltu fi dinika cek anu katilu mah kuring rek asup kana agama anjeun kitu nu katilu mah tah dakhaltu fi dinika rek asup kuring kana agama anjeun wahtar tud dunya sareng kuring bakal milih kana dunya alal akhirah tibatan akhirat kajen uing anu penting mah di dunya senang kajian akhirat mah kumaha engke tanu katilu mah sabalikna tinu duaan tadi kajian keneh aya kajian keneh menang dunia anu ngeunah di dunia daripada akhirat engke mes kajian cenah faqala makanya rios si kaisar teh liwazirihi ka patihna ka menterina aktubulahu masalan wa atahu khilaan wa kusuan wa ilman wah pokona mah anu dijanjikeun teh sok anu pasikeun teh kanu katilu mah cenah cek si raja teh tapi kumaha waqala wajiruhu nembalan heula ta si menterina teh ya maliku kaifa utihi bi ghairi tajribah wahai raja kaifa utihi kumaha anjeun rek masihan tah kasih jalma anu katilu tadi bi ghairi tajribah tanpa ku urang dicoba heula diuji cenah diuji coba waqala al wajir nyarios ta si wajir teh menteri teh qul lahu sok geura ucapkeun ka si jamaah anu katilunu tadi in kunta shadiqan fi kalamika faqtul rajulan min ashabika nusaddiq kalamaka cek si raja teh sok ku kami rek diuji lamun nya bener ucapan anjeun rek pindah agama ayeuna mah buktikeun ku anjeun naon buktikeunna faqtul rajulan min ashabika cokot tawanan anu sejena paehan ku anjeun lamun nya bener anjeun geus kaluar tina agama Islam cenah ge rek nuturkeun kana agama kami kumaha tah kitu wa akhodal mal'un tah jama anu dilaknat teh nyanda wa akhodal mal'un wahidan min ashabihi salah sahiji ti sahabatna anu babarengan perang teh itu nu ditawan dicandak saurang gitu nya faqatalahu terus kitu dipaehan tah ku sahabat eta teh terus kitu kumaha fa amaral al maliku al wazira diwarang we ta si raja teh ka patihna teh an yaktubalahul misal teu cek urang mah tuh geus kabuktian babaturanna sorangan ge disuruh dibunuh cenah berarti geus bener-bener manehanana mah cenah mengikuti ka urang teh tapi pinter eta si patih teh pinter cek si patih teh lil malik nyarios deui hada laisa minal aqli teu asup kana akal cek si patih teh kitu nya teu asup kana akal cenah ieu mah hada laisa minal aqli antusaddiqa kalamahu fa innahu ma ra'a haqqa akhihi alladhi wulida ma'ahu wa nasha'a ma'ahu fa kaifa yar'a haqqana cenah teu kahatiku akal sok cenah secara logika rek kumaha manehanana bisa ngajaga urang sadaya sementara babaturan soranganana babaturan seperjuanganana babaturan dilahirkeun babarengan perjuangkeun sebelumna kumanehanana dibunuh sementara urang saha karek papanggi ayeuna kuring can percaya cek si wazir eta teh teu percaya teu kahatiku akal cenah sementara tos ngorbankeun loba tamahna kaluar tina Islam ngabunuh babaturanana itu nya kumaha atuh kitu fa amara bi qatlihi geus kitu mah bener cek si raja teh nya ayeuna manehanana daek hianat ka babaturan sorangan anu saperjuanganana buah ge manehna ke lamun dilibatkeun bareng di dieu manehna bakal hianat ka urang sadaya nu kieu lain contoheun cenah bahaya nu siga kieu bahaya teu bisa nyekel amanat nu siga kieu teh kumaha pakotalahu kitu mah sarua dibunuh nu katilu ge tah kaluar tina Islam ngabunuh babaturanana dipaehan deui bae tah cilaka pisan tan eta nu katilu mah jalma nu katilu eta mah pakuti a'rosahu gitu wadaropil maidan sarua sampai ngagelenceng kepalana gitu nya gorolong di lapangan teh salah samarotin tilu kurilingan
wa kana ra'su yaqra'u hadhihi ayat sarua eta nu katilu ge maca ayat deui ngan ayatna kieu afaman haqqa alaihi kalimatul azabi apa anta tunkitu min an apa anta tunkitu man finnar eta beda serem ayat nu katilu dibaca kumanehanna nama afaman haqqa alaihi naha hakna jalma anu itu teh kalimatul adab kalimat adab siksa apa anta tunkidu gitu eta nyalametkeun min man finnar bakal nyalametkeun kana anjeun tina api neraka langsung diadab ku Gusti Allah di alam dunia kana ngogelenceng ngagorolong gitu nya fawaqafa fitor fil medan yang tadi di tengah-tengah alun-alun ngagorolong duaan teh pacaket ieu memisah sosorangan katungtung awangan kana jarian lah lamun ieu mah mastakana teh walam yahdur indar sain teu caketeun anu dua mastaka eta fasara ila adabillah maka maehana meunangkeun adabna ti Gusti Allah eta gambaran pikeun urang zaman kapungkur mertahankeun agama teh sampaikeun ka bener-bener nyawa taruhanana ari ayeuna mah urang padu istilah hungkul istilahnya mudah-mudahan mah urang teu disingsinan kuno kitu ge tetep mudah-mudahan urang maota ngabantu iman sareng Islam itu supaya orang sasarangan ke di akhirat aya dina sawargana Gusti Allah jaminan Allah salami jalmi maut ngabantun iman sareng Islam sawarga tempatna kumaha misalkeun lamun ke di alam dunyana seueur ngalakukeun maksiat ka Gusti Allah eta mah meureun wayahna kana neraka heula urusan lami sakedapna eta mah gumantung kana kebijakan ti Gusti Allah na eta mah ceuk Allah na sakedap ceuk Allah na lami tapi anu pasti tempat pangbalikan anu abadina bakal dikana sawargakeun moal salila-lilana aya dina neraka benten sareng jalmi anu kafir jalmi kafir mah saendeng-endeng kitu nya salalamina bakal aya dina nerakana Gusti Allah Subhanahu wa taala tah ningali tina hikayat tadi mudah-mudahan kitunya mudah-mudahan lah urang terhindar naudzubillahi min dzalik naudzubillahi minad dhalal tina kasesatan gitu urang perlu kudunya tapi mudah-mudahan urang tong katipu kudunya urang perlu dunya tapi mudah-mudahan urang tong sampai ka bobodo kudunya urang perlu kudunya mudah-mudahan tong sampaikeun urang ngagadekeun keimanan kana dunya gitu tapi urang tetap walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa gitu akhirat eta leuwih hade jeung kekal walal akhiratu khairul laka minal ula sareng ari akhirat eta leuwih utama tibatan dunia eta jadi patokan urang nya urang mungpung mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa anu panjang ku Gusti Allah mudah-mudahan di sisa umur urang ku Allah ditangtayunan keimanan sareng kaislaman di sisa usia urang manfaatkeun kangge ningkatkeun ibadah urang ka Gusti Allah anu urang tadina masih keneh tara salat nu 5 waktu salat wajib ayeuna mulai teh ayeuna urang pupustikeun salat anu wajib eta ku urang tong sampai kalewat anu tos istiqomah ngalaksanakeun salat wajib anu 5 waktu eta masih dirompok sok mulai teh ayeuna usahakeun urang bari berjamaah gitu anu tos istiqomah salat wajib berjamaah tambahan ku salat sunnah nah insyaallah lamun urang anu wajib urang dijaga anu sunnah ku urang dilakukeun insyaallah urang kaasup kana umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke di yaumil kiamah urang ngingikeun kana syafaat pitulung anu bener-bener ku urang diputuhkeun ke di akhirat painten sakitu we lah teu aya dineraskeun nya sakitu we anu tiasa didugikeun nyuhunkeun dihapunten tina sagala kakirangan sareng kalpatanana adanallahu wa iyyakum ajmain astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh